Man nabiyuka Abdul Qadir. Wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh. Ya Allah ya Rabb, aya hamba Gusti mau uningan ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumaha Gusti? Siksa. Langsung sisa. Iya. Ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing. Soal teh baca Abdul Qadir. Da naonan dia? Ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu. Ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu. Mata kedek disiksa ku aing. Bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui. Bejakeun. Bejakeun ya Allah ya Rabb, Abdul Qadir na aya. Ditanya man rabbuka Abdul Qadir, kabeh man nabiyuka Abdul Qadir kan salah ya. Makan Gusti, siksa. Sia. Aing mah malaikat cegdeuna, tetep disiksa sia ku aing. Pamonggol ditaikeun ka leuwih. Cekal ku Tuhan saya, blak. Kadiekeun sia tapau. Kadiekeun. Dirambet ku Tuhan saya Abdul Qadir. Sambarangan sia. Bejakeun deui ka Gusti Allah. Bejakeun deui ka Gusti Allah, Gusti palu dicokong. Hai sia elehan amat atuh. Sia malaikat tanah-tanah gede. Masya Allah, kemudian memakai babacaan, panjang ya babacaan Bismillahirrahmanirrahim. Malah bejakeun ku aing sia ka sia. Nah, ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun. Ieu tetep bae siksa. Oh jangan